Am tiada eta budak. Oh, budak mana? Make cingir paranti ngabersihan rorompok korong. Awas ya lamun teh ucing na kebiasaan. Oh. Nana ada. Cecenan dengan si Andri jeung si Udan. Nah, naon om? Ya si Ani si Udan suka enak curi sia. Punten neng, ari Om Panjol aya di bumi teu? Aya ieu mah di tukang kesemesan. Sosoranganan wae di sisi kula. Hor ari Neng, piraku main badminton sesoranganan. Lain keur badminton tapi keur semesan. Eta geuning nu sok dipencetan ku indung leungeun. Handphone. Oh, lain semesan atuh eta mah, tapi SMS-an. Kunaonnya dipencetan aku indung leungeun lain ku cingir ieu Neng? Heuh, pantenya raraha kuring mah. Sugan make cingir paranti ngabersihan rorompok korong. Alah eta si ibu, kuring terek ngawadang ngomong teu jorok. Punten Neng, heureuy. Mangga arek ka tukang heula rek nyamper Om Panjul. Nyantos ka dieu sampeutkeun. Mangganya Neng, mangga. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Aya angin naon ya kadang kapan Ibu Seli? Aya naon, Bu? Saya rek minta tolong Om. Kunaon keur peuting WhatsApp dibaca doang. Oh, nuker peuting lain, Bu? Nya, kunaon atuh dibaca doang? Kan cek Bu Seli tah dibaca doang. Om buru baca WA. Penting, pan kitu, Lin. Bales atuh Om. Panitahna dibaca doang, lain ditah dibales, gitu kan? Hadeh, keeling. Emang naon di, Bu? Arek nanyakeun. Iya, duit asli apa duit palsu? Cenah bejana Om Panjul bisa ngabedakeun. Gampang, Bu. Eta duit anu 1000 ditilep jadi 4. Terus dibuka deui upami pedang patimurana bengkok berarti eta palsu. Nu kadua, kerta atos 5.000 nyanak sisir. Upami di sisiran jengot Imam Bonjol rontok berarti eta palsu. Lamun teu rontok berarti eta asli. Nu katilu, eta artos 10.000, 20.000, 50.000, sareng 100.000. Lamun disimpen di luar eta artos leungit berarti eta asli. Oh gitu, arek nyobaan nu 10, 20, 50 sareng 100 arek disimpen di luar lamun leungit berarti aslinya. Ya mangga tuh, Bu, bade nyubian mah. Oh, nuhun ya Om. Mangga Ya mangga. Weuy, arek ka mana? Eta siga nu bubur kitu. Om. Aya perlu, Om. Ngilu moal. Nya hayu ham, ari pidueun mah kuli lain. Hayu kuli di uing, Om. Tapi moal gayung nya. Nah, moal gayung jeung naon, Ham? Jang cebok urang kan urang beol kasih sukan. Sudi teuing jadul teh.
Sugan teh buru-buru kuli ngagawean ka preman. Om. Kuli setor aya nama. Tuh, apa euy? Miruti lah. Nah aja duit jadi kurang 10.000. Kemana ya? Wah si Bokir ya mah ya. Bokir. Naon nak? Kadi mana kadi. Aya naon nak? Mana nyokot kita aja 10.000. Itu nuduh teh asal wae. Nuduh iki nyokot di 10.000 sagala. Ya, Bokirna nyokot di 20.000 Ari sia si gelo duit Bokir. Aduh, udah teh. Nu pada kenceng euy. Boga adi teh ngalunyak euy. Nyokotan duit we, aduh aing. Tang. Dia, naon di? Mikio. Siang-siang main futsal. Biar jago minum jajamu. Jangan marah, jangan kesal. Itu ada cile di matamu. Iyo deh, pantun ngaledek. Kawas kieu pantun mah yo. Ngaliwat dina dulang. Cakep. Disuluhan ku palapa. Saha nyuruh pitulung menang ganjaran ti Gusti Allah. Hebat ya pantun jadi papatah. Ya. Pakai pecel ya. Sorbana ya. Aya deui ye. Meuli wajib jeung jawadah. Pakai hajat kiparat. Masih ngerajin nya ibadah. Ngarap ganjaran ti akhirat. Nah, iya ya pantun anu jadi nasihat teh. Dangu deui ye. Sorabi make cipati. Di dahar seep sawadah. Nyarabi di pan Gusti. Di kadar kuat ibadah. Waduh, jero ieu mah. Ninyuh ubar ku cipati. Di wadahan piring gelas. Anu sobar teh pasti ku Allah dipilih kawelas. Sing getol nginum janjamu. Kabeh jadi kuat urat. Sing getol ngalap ilmu. Guna dunia jeung akhirat. Gas. Ulah diteruskeun deh. Sin aya Om Panjil keringrang soalna. Hiji dewe nya. Bubur maluh dina panci. Di auran ku candana. Gusti anu maha suci. Henteu samar ka umatna. Geus Kang, kaditu urang aya obrolan penting jeung Om Panjil. Kadenge pas ka dieu. Ieu pece deh maaf pas tadi kan. Ban teh. Nya geus tuh, urang gerek ngudak si Bokir nya. Banyak buru kali teh deh, indit. Ya si Udan, si Andi kemana? Jadi telepon ke hese di WA. Tinggal balas-balas. Bicara main ML mah bisa lah. Udah tensiin aing wae. Berarti kemana? Apa sih? Ulah lewat dinya atuh sia teh batur ke bang mah meureunna teu sopan hirup teh lah. Ayo mah pusing eta nya sudah si Andri eueuh. Sia di nama-nama dieu. Aya naon, Om? Ari mana ya si Ari Udan teh? Di dari itu tuh Om di Taman Tangkuban. Oh, oke. Ari mana ke mana? Bade meuli cilok, Om. Tong terus kamar ge aya budak meuli cilok mau. Kunaon dar Om? Jualan sanes. Tadi ge kasep aya budak ngadahar cilok mentas teluak lieur katabak tonton. Kasaan teh biar ya. Yang terus meuli cilok kelanya Om Jika itu da urang ngan si Ani si Udan. Om, ciloknya Om. Ayo Kang Mata. Kenapa? Ada siapa? Aya naon Om? Mana nanya anak buah orang tuh? Si Ani si Udan. Mana nyaho? Emang gue pikirin. Makana pamikiran kan? Mana aing lieur eta yang budak dua lah. Pusing ban kena otak kita teh. Naon ada? Jangan dengan si Andri jeung si Udan. Yang naon Om? Ya si Ani si Udan suka enak celi sia. Neng Rizka, mereka mana Gelis? Bade meser seblak mas takacia. Bade meser mas takaci, ya. Iya, nguluk ayam. Aduh, si Neng mah aya wae nya. Emang Neng biasa malam sareng naon?
jeung nasi awon rencang tuangna sareng mas taka peda. Lamun teu seep mah neng masak dipasikeun we ka Putra Ci. Teger geulis teh meni lemes eta bahasa. Neng. Gantengnya. Saha? Fitna gitu. Oh, sia. Si Neng mah teu percayaan. Tingali ga Neng ye. Gelo si ama kalah sepi. Gusti, HP kuing nya baca lunas jeung Kokom. Gelo mana maris ngomong teh asal gawe wae. Fitnah eta teh. Emang urang ngomong naon? Ari can bukti jeung nyata mantong sok dibeja-beja tuh. Naon? Ari tadi mana ngomong majarkan tai ucing rasana hasem. Cobaan yeuh kumaneh rasana hasem teu. Dieun ge kurang dicobaan di imah. Awas ya lamun tai ucing teu dirasaan. Oh. Beda, nanya si Ani si Udan tuh. Ya da tadi mah di ditu. Oh, non. Ngeunah we nuhun sagala informasi anu nyin jelema kauntungan teh kudu aya hasilna, Om. Maksudna naon? Emang na informasi gratis. Mana bayarna ceban we? Gelo teh aing dipalaku awewe, untung awewe lo meh laki kok gelir. Mana guru ah? Aduh. Ampun, aing ayo main tah kitu. Oke. Ayo orang bule, mak. Gitu, wah, taman orang bule. Udah kelewat, cik nyiapin ke dia. Oh, orang tungguan we di dia. Om. Om orang bulenya. Yes, kan tahu saya orang bule. Udah kelewat orangnya. Ya, ngalain. Poho gitu kalau kaso iblis teh. Nyanyikan lah. Cenah mane Budak. Oh, budak mana sih ya? usaha naon atuh zaman ayeuna. Anjing teh. Nyaduk ka teuing ninggalkeun babaturan geus lila nu sauyuk sainu. Oh, parah banget. Parah pisan pokona. Parah pisan. Nepi ka kituna eta anjing. Tapi nondan, tapi aing mah teu peduli da terugi kalengitan sohib hiji da engke ge